Diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh caritana teh aku teh arek nyieun resbet prione. Naon cenah ari resbet teh eta mun disundakeun mah geuningan cenah paranti HS resbet teh papipirakwar nyieun paranti HS di dieu nya. Heueuh keta teu salah ieu oge meureunan paranti beristirahat jeung HS-na pepelakan. Pan aku teh kamari nyemai cengek ting cabe ayeuna teh geus galalede ari diwadahan kana polybag wegah ngawadahan taneuhna kana polybagna. Kata mah lamun dina polybag mah teu dicebor sapoe teh sok layu. Da eta meureun karena henteu laluasa. Oh heueuh poho deui pan ayeuna mah kudu disapa cenah penontonna. Halo everyone, assalamualaikum, kumaha calalager? Syukur lamun calalager mah komo mun diparangan loba duit mah heueuh. Di dieu teh aku teh keur meula kenteng everyone sugan we jadi ngalobaan ke jadi boga lieu pan. Di mana horengna kenteng dipelak jadi ngalobaan. Nu puguh mah jadi rusep ieu ge dihanapna loba kenteng urutan. Urut ngaruag imah panggung meureunan bareto jadi ayeuna teh digarpuhanna teh jadi tarareas cerek kana kenteng cerek kana kenteng. Meuni asa aral pisan bieu keur ngagarpuh teh tuh bisa ditingali pan batu hungkul. Lamun kurang-kurang kasabaran mah mantakan kajit jerit tapi da aya kahayang. Hayang boga pepelakan ulah meuli teuing. Nah atuh henteu ku lalaki pan eueuh lalakina usrip pan urang mah koreh-koreh cok lamun teu usrip teh henteu dahar meureunan. Ari salila aku bisa mah geus we digawean ku sorangan tara ngagawekeun batur. Da lamun bebeja oge moal dipangagaweankeun si eta caduh. Para pimilueun kana urusan kikieuan. Da ari aku mah jiwana meureun jiwa anak petani jadi tuman ti leuleutik tataneuhan bebelokan leledokan tuh ari ku digawean mah geuningan beres deui we alhamdulillah tinggal ngakutan taneuhna tingali everyone geus beres melek kentengna tapi henteu lucu kentengna laleutik saware henteu saukuran kembay we teu lucu oge da lain keur perlombaan keur melak cengek asal jadi we pepelakana aralus saking ku capena di dieu teh aku teh menghulang tarik heula sambil memandangi pepelakan aku rini ngari alalus mah pepelakan teh jadi sok asa semangat deui nya ku aku teh di dieu teh tuluy we dilanjutkeun ngakutan kompos di kanang doma. Ari jeung diganggu-ganggu hayam ge batur mah diganggu teh ku budak, ieu mah diganggu teh ku ucing jeung ku hayam. Setiap lengkah ngabeulit we kana bitis. Oh heueuh kamari teh anu komen kieu cenah aku ge hayang pepelakan teh tapi wegah ngamulaina da asal lama aku ge wegah. Ngan maksakeun komo mun ningali geus pepelakanna aralus jadi katagihan geuningan. Jadi hayo tuluy hayang sagala dipelak. Kata kokak takokak si everyone aku mah dipelak aya nu nyaho takokak teu. Nu sok jadi dileuweung ngarangak tangkalna teh carucukan geuninganan terong pipit lamun teu salah mah eta teh bahasa Indonesiana teh. Tah di dieu teh aku teh keur ngagarpuhan taneuhna eukeun nuruban si komposna soalna mun teu dituruban mana teuing ku hayam dicakar meureunan. Tuh bisa ditingali ayeuna ge geus balatak pan hayam hungkul. Tapi lamun geus aya pepelakan mah henteu daekeun nyakar ieu teh kecuali kana daun kangkung lamun kana daun kangkung mah dipacokan kana daun nu lain mah henteu daekeun. Loba nu komen pagar atuh teh pan lamun di pagar kudu kebona sagunuk da ieu mah caci celo di ditu celo di dieu